tah sup ka pasantren tadi nak kuru kan 25 kilo menang 3 bulan jadi kintal setengah. Kunaon sih hiji delintung indah cara di pondok. Kan bisa jadi indah gitu masak biasa habai di pasar. Ieu bolon beureun. Tinyaheun keindahan pondok pesantren nikmat luar biasa. Eta si kiaina kok betah amat sih. Sakadar ti imah ka majelis ka masjid, ti imah ka majelis ka masjid. Kadang-kadang lah mung ya jeung santri yang di jero imah bae kok indah amat. Pasti aya sesuatu anu batur teu nyahoon di jero kamar teh ternyata aya pamajikanan. Seuri. Ya memeh hakikat pamajikan heula atuh. Nah iyalah ternyata di jero kamar teh aya satu keindahan nu batur teu nyaho. Anak lagi teu nyaho, pamajikan lagi teu nyaho. Babaturanna hanya jeung tasbih doang. Ieu teh merupakan suatu alat. Cek Imam Syarih Seri Sikti mah kula mah maot teh ieu tasbih teh hayang dileungeun kula. Lantaran ieu lah nu ngawusulkeun ka kula. Diganti ku ari ku Habib Rozak mah ulah make tasbih cenah. Make naon atuh? Tah nu sok di Tanjung Priuk teh cetrek. Paranti naon eta? Eta paranti ngitungan karung Haji Pendi. Teu lain tasbih tah wakos kitu. Aya maunana. Ulah diganti, Bib, hati-hati.